Nah, poe ayeuna mah teu kamana ya. Mendingan ayeuna mah namahan nu aya, urang ngalah manuk deui ya. Urang neangan manuk sugan meunang. Urang liar ayeuna mah ngalah manuk. Neangan nu hiber ayeuna mah. Ayo urang berangkatkeun. Okay. Nah, ya amunisina yang manuk. Amunisi yang manuk dia. Nah, berbekalan dulu dekat jauh perjalanan mau ke gunung. Akhirnya berangkat ke itu kayaknya mau majang manuk lah akhirnya ke jual terus sukanya bawa ya tuh tahu ya dah dulu lah mau itu kerja angkat kena ini mah tuh tumpeng berang kene bisa keburu ya. Rek ka mana ayeuna? Nah, kemana we? Urang neangan-neangan aja atuh jang jualan ka pasar. Ayo atuh. Nah, aya saung tuh urang eudeun heula di ditu. Mang ieu teh di mana? Ah, teu mana anu da pasar ka dia. Bawa mah gerang saung tuh jang geus. Nah, anjir. Pakai rere. Gampang jauh sampai ke aja. Nah, jang ge heureuh di ditu. Menahan nanti ya. Yes. Amang arek heureuh heula maneh mah kaluhur tuh. Neangan-neangan kebon raja atau sugan aya. Balik lieur balik deg sirah amang mah. Ya tuh enggak ya. Neangan heula aja. Sih, mun aya bejaan. Heeh, siap. Mang. Ya, sedang hasil neangan jangan sih para resih yang diurus tahun pakai gegelehan heula sakedeng lah. Iya, siram. Sugan we atuh. Aya kabeh dieu mah ye. Hasil. Biar teh. Ieu tempatna jangan ngalah manuk teh ieu pantes ieu mah. Tah sugan dina tangkal ieu tong pasangan. Ah, ieu tangkal karena badan saya buahna. Ieu tah urang ieu macam dieu. Benar ya. Aduh si Amang kita dengan raja ka urang teh teu nyaho raja teh nu kumaha nu di luhur atau di handap. Anu kumaha raja teh Lagi mah apal cau.
ieu tugas. Nope. Ayo magana. Ting nu kumaha aja teh. Tugas ieu tangkal teh. Aduh, dasar budak beleguk aing keur naik digebreg-gebreg. Aduh, Si Amang eta karunya. Bejakeun heula si Amang ah. aduh, eta budak dasar beleguk kakolot teh. Kalah kabur deh. Budak ulang mana eta teh? Diteang sia ka imahna. Mang, gudang mang. Mang. Di luhur aya nu murag. Ting jelema ting nangka. Naon ieu teh ngaganggu kuring we. Tadi di ditu aya nu murag. Naon ieu teh nu murag teh kudu puguh naon. Ting naon mang pangariksakeun. Jelema ting nangka mang. Lah, ayo urang riksakeun. Heuh hayu atuh burukeun. Sugana nangka nu murag teh lah. Oh lah, nangka asaknya mang. Heeh. Geunah. Lah, mana jang ieu teh? Di ditu mang di luhur. Mana Di ieu? luhur. Di tengah mang. Jauh. Teu deukeut eta. Bener sih ah. Bener eta di dinya. Di mana ieu teh? Eta di tonggo. Aduh, arek ini tapi nyeri ieu suku aing. Awas ya un pangihringke. Mang di dieu mang. Lah mana? Iya tamang di dieu. Tamang ieu tulungan mang. Ting nangka ting jelema. Kehero budak teh geus culang mata kakolot coba tadi ngegebregeun ti kalabuk ieu. Wah, eta udah lain nangka geuning kita ngomong. Lain kayak heula mang ieu teh asa wau hayang mang kumaha ieu teh kunaon? Iya mah jiga anu dipitah ngaladaun. Tapi mawa jang ipara blau. Jiga natenya mang. Apal keneh? Iya budak belagu, iya budak mana ieu? Banta apa deui mah mang ngenengan laja. Jangan lah aja aya aturan digebregeun ke tangkal kuring ka labuh kieu kuring. Tanya mang, tanya tangkal aja nu kumaha ieu teh. Ai tangkal aja tuh nu badag itu tuh. Mana? Tuh. Heeh. Tarabut. Eta Tanya aja tuh mang. Tuh. Teh di mana menang aya di dieu jeung budak ieu. Menang hiji. Keur ulin eta biasa we barang siar. Heeh. Tapi tadi teh reuwas disusulan. Usaha. Ku budak. Kunaon Aya teh? nangka, mangih nangka murag. Cing rek aman nangka teh. Aduh, eta budak kadoreksakeun sebut nangka. Tapi Nah, teu kunaon ari amang? teu kunaon tah kalau mah aja keneh. Iya sugan suku. Oh, Atawa gitu. Nya ieu lumayan we nyeri ieu. Kan murag meureun. Heeh, nya tah pan ieu tah budakna ieu. Teu pembae ieu budak mah ngaranna ge budak. Heeh, nya tah kaya cing ningali coba keur naik digebregeun tangka. Aduh, Mang, ayeuna mah keur jabat cuaca goreng ge rek hujan. Amang bisi kumaha onam, urang pindah ka saung mang. ayo lah. Ayo. Aduh. Nah, mang ini dia. Pindah. Temenan. Ye deh si amang mah. Lain nyeri ieu mah kaos tuh. Sok ka, dieukeun dirinya ka. Dieukeun. Tuh, kan ya. Heeh, dieukeun. Menang juga. Heeh. Kurang menang mah dia. Nah, pecetan Jun. Cetak. Sok jam kayaknya. Cetak. Nah, mereka pindah-pindah teuing. Salah nang eta. Iya. Pindah-pindah teuing budak aduh. Baca apa mah? Okeun bae itu apa mah. Kumaha tuh dah. Hilatan ngaranna oge. Kan eta aneh dengan sia jeung sia we ari amat. Heeh nya eta teh kumaha ya teh. Heran. Untak kampung Ya. Biar kan ieu teh sugan teh moal panggih. Jeung maneh teh. Da teh ditu ka dieu teh tengah aja ieu. Heeh. Atuh ayeuna teh buka bisnis naon, kita hak naon. Nah, terganti orang mesti baheula oge. Karena naon tah? Uang teh aman. Yang teh naon ayeuna? Neangan laja Bola aja ieu namanya. bari ieu. Bari ngalatih budak cenah ieu, ulah cicing wae. Heeh.
Lajak mah loba itu. Gimana? Aya di lumur urang. Kade dia teh ngelajang mere jahe di. Moal masalah teh mah bener. Kelah aya mah geus jag-jag geus sehat. Urang babarengan ka ditu. Heeh, ditungguan lah. Diantos. Itu budaknya pangdena. Lain alo ieu mah. Oh, halo, geus kawin. Can, Kawin can? Encannya? can atuh mang. Lain di situ boga parawan. Bener mang. Jangkung leutik duit Oh, banyak. Ai kana awewe mah cana naon ge. Masih parawan kene. Bener mang. Heeh, umurnya 95 tahun. Wah, atau mang di polos atuh. Parawan budak kene. Jangan teu nanya can jadi. Mak ininya mang. Bisa ae kan itu. Kabodor wae ah. Beneran tuh. Parawan eta asli, Bang. Asli. Asli eta can jadi untung mah parawan eta mah. Tah geuningan untung geus kasaung. Itu hujan tuh gede. Heeh, benar. Heeh. Syukur ya jangan can kawin make pangenangankeun lah. Arek mah dinya. Coba Anu 20 kalubur atuh mang. hayang 20 kalbur kayaknya kan 85. Wah, kalau Amun mang. 20 ka anak mah aya loba. Heeh tuh mang 20 ka hanap. Ah, kaharti kitu Karena mah. caprak ya teh. Mah, ieu pada pinggang angin. Oh, heeh nya aing geus Oh, kolak Del. menyang resep poho sama pohona. Mang geus can ieu teh. Mau Nangkeu ieu leungeun. karek ge sabelah kudu ge sabelah deui mah. Ah, amang mah. Bener ah. Nyaker nyeri gitu nah budak teh ngadorek sakeun nya kalau teh. Naon ieu teh mingalu Eta wae. budak. Eta teh serius ieu teh. Hah? Nyari teh serius. Serius ieu teh. Mana Budak di rumah teh jauh cuma ka burung ya aduh. Nya eta babalangkak ya hujan teu tingali. Jampe heula we itu betul jampe lah. Heeh, engke bawa ka rumah sakit lah. Ayeuna mah geus cager heula engke geuringna. Oh gitu, bisa gitu. Heuh ayeuna mah cager heula engke we geus di rumah sakit tah kakara geuring deui nya suku. Oh gitu. Tuna heula pokona mah. Ayeuna mah badami nya rek kumaha ieu. Ayeuna mah hayu lah usaha bebarengan ayeuna butuh lajak mah loba di situ di lumur. Usaha. Anu urang bawa tadi kita budak tah Heeh. senang ngalaan gitu lah. Mau disangsarakeun gitu oge tinggalkeun oge. Arek percaya deui ka mah. Udah teu gagal deui. Moal mah gagal ayeuna mah. Sepeda di itu mah susukuna we paling sangun-sangun sepeda heula. Oh, gitu. Nah, gitu. Dahar jajaba. Keun heuras oge lah. Ai deungeuna alus mah. Oh, alus saya deuna mah gitu. Kedua hari. Wah, Teu kudu aneh da masalah kadaharan. yang saya tahu nyiuk. Baik gitu mah. Naon ieu teh sayur teh tinggal hiu. Apaan bisa hayang kuah cai lauk gitu nya tengah nyiuk. Dikulah. Heeh, gitu. Wah, enak. Bisa hayang dahar jeung hayam ngariung gitu aya. Coba. Jeung hayamna, Heeh, bisa hayang dahar jeung hayam mah. oh tuh beungarnya. Heeh, gitu. Ade, Syukur atuh mang lah. ade gitu. Syukur mang lah ai boga usaha gitu mah. Ini urang bareng-bareng lah usaha. Da amang mah tinggal lagi anger usaha mah da kudu dahar. Kudu daek usaha mah. Bari gagal oge tong dijieun kapok.